Malah urusan kos kitu mah tama geus anggeus Allah mere di Lauhil Mahfuz geus aya tulisanna geus anggeus di udag-udag ku urang lain milik urang mah moal cicing bae urang dimiskinkeun ku Allah sedang bae cicing bae urang disugikeun ku Gusti Allah atuh sugih bae geus anggeus. Jadi masing-masing ieu manusia teh pembagian hartana geus anggeus urang can lahir geus aya di dituna bakal kitu atuh nek naon make jadi hasud. Geus anggeus si pembagian harta teh geus anggeus. Si eta tahun sakitu lahir, maotna sakitu, salila hirupna kitu, bogana ngan sapeda kempes doang. Saya tulisanna. Geus aya tulisanna teh kumaha tuh. Si eta tahun sakitu lahirna magahan ngaji, apruk-aprukan ge bogana ngan datang ke Sekupi doang. Geus aya tulisanana. Geus anggeus bakal boga sawahna sakitu. Jadi teh pembagian harta teh baheula di alam arwah geus rapi atuh kuari kunaon bake hasud. Geus rapi geus jadi moal anu kurang moal anu leuwih atuh kumaha deui geus dibagi ku Gusti Allah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya masih keneh nyaritakeun tentang pelecehan kufar-kufar Mekah terhadap Kangjeng Nabi. Dakwah nu dianjurkeun ku Gusti Allah ternyata horenganan diterima dengan pelecehan anu luar biasa. Penghinaan terhadap Kangjeng Nabi anu pohara, bahkan sampai pengkhianatan, penganiayaan. Lain sekadar diomong tapi diciduhan, lain sekadar diciruhan tapi dibubat babet dibanting Kangjeng Nabi, lain sekadar dibanting tapi Kangjeng Nabi teh diperangan dibuluh Kangjeng Nabi. Itulah dakwah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeri Kangjeng Nabi dibere mukjizat Al-Qur'an tapi horeng ternyata kos kitu menghadapi musuh-musuh Allah, menghadapi kufar-kufar Mekah dekos itu. Atuh komo urang mah ulama boro-boro mukjizat mah khusus ke para nabi, karomah dibikeun ka para wali, maunah dibikeun ka para ulama sholihin sholih. Urang mah atuh ieu pangkatna lagi eueuh gan sabaca macana be Al-Qur'an teh teu teurak gitu. Malah ngagelok jadi Golkar. Ngegelok lain ngadawahan Golkar endahan milu larut di ditu eta pan salah eta kositi Golkar teh biangna kesalahan kudu nama kiai galelempeng sa teu mampu atuh masing-masing bae nu mampu